Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, sawarta informasi ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Pamirsa, salami 3 menit kapayun, simkuring Putri Naria Dalemun teh anu baris ngadugikeun warta salengkepna. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetelah bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandalkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, ti baheula tuk kakiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasap tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng, lain wae urang Pangandaran katuk sabu deudeureunnana, tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus welasan taun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude ariku, leuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngala bati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung pedagang sajena nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tertib jeung nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kabidangkeun dina denger ieu. Simkuring Putri Naria Dalemun teh, sija amit mundur amit mungkur.